billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Yang mana pada malam hari ini saya mencoba untuk mendongeng. Mudah-mudahan dongeng ini ada manfaatnya, khusus buat diri sendiri, umumnya buat para penonton. Salawat salam semoga tetap berlimpah curah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'ina, dan pada umatnya, seluruh umatnya sampai akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di kamari abdi ngadongeng kislut kiselut karek nepi ka nyaritakeun asalna tidak ya nu jauh ti Pilemburan, diurus ku mamangna anu namina teh Mang Arta Wijaya, panjangna Arta Wijaya. Keselut ge namina mah Solehudin, karena sok dipanggil Soleh apa dipenekeun selut namina mah Solehudin halus Salahudin. Okelah sudah cerita zaman baheula nu teh aya nu duka beneran teuna aya mah saukur sakapanggihna itu sakapanggihna we lah ge ngadongeng cek zaman kolot baheula mah ngabobodo anu cenge, ngabobodo budak nu terek sare, zaman baheula lamun budak erek sare kudu bae didongengkeun. Tuh abdi keur leutik keur alit amun bale sare teh sok di eta didongengkeun, sakadang kuya, sakadang monyet, sakadang kucang, pokona sabangsaning sakadang.
Iya teh masih pilek. Alhamdulillah. Hiji cerita urang mimitian ti awalna geus teh budak nama bageut tara linyok tara bohong gawena ge rajin pisan bantuan mamangga ka sawah ka leuweung ka kebon kadang-kadang ke pasar bantuan ngejual hasil panen dijual make gerobak jeung mamangna gitu. Oh, di pas panen teh hasil panen perkebunan Mang Arta eta dijual ka pasar nu aya di kota nu jauhna teh kira-kira aya 10 kilo jaraknya. Zaman baheula mah aya can aya ieu kereta can aya siga aya kereta kencana aya tapi nu makena kereta kencana mah para gegeden nu para wong kesatria kiselut teh sabenerna mah budak sangsara tileutikna dapat karupa indung bapana di bualana pas lahir indung bapana teh bapana pas kawin bapana teh ya udur terus meninggal indungna pas ngandung si Solehudin ieu atau napi si Kiselut kagegeringan antukna jadi udur deui pas lahir si Ki Soleh ieu selut ieu teh jarak setahun ti budak jarak balita umur 5 bulanan meninggal ibu teh gitu gaya nana balik gitu gaya nana tos ditakdirkeun kudu maha kawasa urang henteu bisa menta dikurangan atana ditambahan eta tos takdirna urang teu bisa kumaha cukup pasrah jeung tawakal hirup di dunya urang lempangan dia pinggir jaring gunung maha wening musik malih hirupna urang tos ditangtukeun itu kaya nana prawargi kacarios namina Kiselut santos gawe macul anjeunna mulih ka rompokna malona Mang Arta Wijaya sebut
baik Mang Arta. Mang Arta eta gaduh putra awewe hiji jeung awewe di hiji, jadi awewena dua, budakna awewe kabeh. Yang di ponji tuh. Kislud harita gelempang di jalan enak pikiran kemana-mana, hari hirup kuning kieu daya inun yang bapak daya tempat nyaritakeun hirup diri sorangan itu kepikiran ku Kislud teh. Aduh, kieu teuing nasib teu gaduh indung sareng bapak. Padahal mah ku keluarga Mang Arta bener-bener dipikarunya pisan, geus tos banget anak sorang. Tapi tetap ikatan batin mah teu bisa dipangpalerkeun, bisa dibedakeun kanya inun bapak sanyana eta tos fitrahna jelema nu rasa batin diri sanajan dipikanya aku kolot ku Mang Arta keluarga tetep aya rasa sok tempan bisa aya rasa keder, mun mah keder tetep bae ari ka anak nah leuwih nyaah tibatan ka kadang-kadang mun Mang Arta bageur teuing anak-anakna ariri sababnya wajar ibaratna ari anak batur bageur ari ka anak sorangan bageurna biasa bae tak jadi iri. Makana si Kislud eta sok era manehna era keluargana Mang Arta. Hiji mangsa Kislud boga kahayang hoyong ninggalkeun pilemburan merantau ka kota neangan pakasaban pagawean lah kasaban pagawean terus kapikiran da ayeuna mah tos ageng tos bujangan tos jajakan wayah neangan jati diri nu sampurna.
gitu terus diomongkeun ka Mang Arta kieu Mang Arta teh harita wanci tos magrib tos salat dan si disebut mah tara salat Mang Arta mah rajin salat terus calik lain bung magahan Mang Arta malas kita ngaji budak nama pager daek kan gawe daek jadi tanah bae daek yang hiji tak ngaji bung kita bilang atuh padahal mah alif mah kudu apalah alif lam mim nun mau hirupna kiselut mah tara nyampur jeung batur son. Jadi di isuk sampai sore main nama di sawah di leuweung balik di leuweung icing di sasaungan pinggir imah tak aya sasaungan gitu we yuk es toleran ding mun aya HP mah sia nanya ke HP bae terus nyarios ka mamangna keur caralik dina talupuh payunan rompokna ieu mang abdi teh aya kahayang anu bener-bener ieu didapatin anu gedur teu bisa asa teu bisa dihalang atau saminggu abdi teu sare gogolibagan bae kapikiran abdi teh ayeuna teh tos sakieu tos umur sakieu banyak abdi teh kudu numpang bae di mamang abdi teh isin aya kahoyong ayeuna teh abdi hoyong ka kota milarian pagawean cek Mang Arta teh maneh mah ulah sok kitu mamang jadi teu enak ya. Apa mamang boga salah apa kumaha sampai ujang hayang ka kota segala ninggalkeun mamang ya. Mamang loba pagawean di sawah kumaha lamun ditinggalkeun ku ujang teu mang sanes cek selut abdi teh hoyong milari makasaban milari pengalaman hirup di luar ayeuna abdi numpang bae nutukeun mama asa kumaha bareurak asa arera ku keluarga mama nya mama ngandalkeun tenaga abdi ngahaturkeun nuhun pisan tos nampi abdi ieu dirawat ti aalit nepi ka sakieu dina kaayaan sehat peleger awak lituh cek ki selut teh obrol panjang sampai jam 8 peting ti maghrib nepi ka jam 8 7 8 aya kena 2 jam lah eta akhirna Arta bicinannya atuh hari eta tos kahayang maneh mah tos niat maneh anu pancet nya
ku mamang diizinan kan kade di kota teh loba naon teh loba kahirupan jelema-jelema anu beda jeung urang, beda sifat, beda watak, beda budaya jeung sajabana. Ayeuna ku mamang di Batahan lamun ka kota kudu kudu bisa nitipkeun diri nyampaikeun awak di mana bae ayana. Penting urang salamet tuh hirup kudu welas asih kasasama kasabae ulah pilih-pilih ulah daek dayanu manentah kajahatan atanapi kagorengan geura jauhan cek maaf teh. Namun aya jelema nyaritakeun lotek urang kudu nyaritakeun lotek oge gitu. Gitu ada urang Sunda mah lamun aya ka kota ka tempat batur lamun di lembur eta nyaritakeun budaya manehna urang ge kudu milu ngabukungah. Ciciren diri urang lain nyarioskeun saha urang di mana. Nu penting urang naon ibaratna urang tetep ngajalankeun kadean pasti iraha jalma apal urang di mana. Enak ki bae yang tos di jiran apa ku mamang yang bikinan ya pada yang makan merah terus dijawab ku si sebutnya biasa main jing tas subuh lah pada yang nyatuh diizinan ke apa ayeuna mamang erek nyiapkeun dibekeleun ujang ke jalan. Pas bedug ajan Allahu Akbar Allahu Akbar as-salatu khairum minan naum langsung koreap sih itu teh si ulang langsung mama lagi sholat subuh langsung nyamperkeun si ujang ya bekal teh mamang jeung keluarga mamang hampura ngalai sakieu ayeuna mah geura ujang ka daerah kotana teh namina kota Sunggalah kota Sunggalah kota orang kata jadi ngingetkeun hiji daerah di Kuningan namanya Sunggalah Galunggung anu kan ieu Sunggalah ieu teh urang caritakeun supaya ingat karena sejarah bahwa Sunggalah tanapi Galunggung jadi Sunggalah eta aya dina lingkup Galunggung hiji kekuasaan kabuyutan sebutna tanah kaum lain nama tanah para ulama baheula baheula mah lain ulamanya tanah para rasi para guru agama eta di Sunggalah
Galunggung sareng di daerah Kendan. Jadi baheula di Songgala eta aya di Raja Resi Amina Sukarma putra ti Sang Resi Sempak Wajah putra Sang Reti Kendayun. Nah, jadi wilayah eta teh hiji wilayah anu panyucian panetepan, maksudnya panetepan air raja kudu ka dia ibaratna di istrenana nu kawin kan di rampalan. Nah, ini mah raja sakabeh raja di tanah Jawa eta di ayeuna di gunung daerah Galunggung atanapi Saunggala. Wallahu alam. Mun ieu mah lamun jadi raja kudu sowan heula ka dia ka daerah Galunggung atanapi Saunggala. Gitu. Jadi baheula zaman perang antara kerajaan di Jawa anu rajana namina Sanjaya bade nyerang ke daerah Sunda eta dihalangan ku Resi Sukarma Demunawan didamaikan. Jadi ngadamaikan perang saudara antara Sunda jeung Jawa nyata Resi Demunawan itu PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa Nusantara ayeuna di Galunggung. Wallahu a'lam. Galunggung apa trafik daerah Galunggung Saunggala kan masih putrana berarti masih lingkupna sebut kerajaan lah. Menimah wilayah anu boga wilayah di Jinagara tapi boga otonomi khusus. Menimah otonomi khusus daerah istimewa lah. Itu wallahu alam. Nah, Demunawan eta anu manehna tos bisa nakluk-naklukeun raja-raja ku elmuna karesian kabagusan zaman baheula pra Islam. Beda jeung Sanjaya mah ilmu dina cenah dina sejarah nama non Berawa. Jadi enggak ono maehan bae jelema. Mana tahu sejarah zaman baheula ayeuna orang lanjutkeun deui kisahna. Nah, kisah perang antara Sunda Jawa atau semulai lain zaman bubat. Jadi abdi mah di Kuningan saya sejarah bubat ya. Sanjaya nyerang Sunda aya tambah ya, gara-gara nama Purbasora. Lanjutna Demunawan nyerang Prabu Sena kabur ka Kalingga ka Indungna pamajikanana. Terus boga anak Sanjaya saya belas dendam tuh. Ya ada
21 ya. Itu itu kaya jadi Sunda Jawa teh silsilah mah aya persaudaraan erat kan ieu ga saunggalah sareng galunggung teh wilayah naon eta nu kudu digali ku para sejarah wilayah eta naon sabab wilayah eta ke diperebutkeun ku Sunda, ku Jawa, ku Lampung, Cina, Baluk. Eta aya dina tulisan nasehat Prabu eta bahwa ya berarti aya galunggung atau tapi saunggalah eta wilayah naon tah eta kudu digali sabab dia diperebutkeun ku Sunda juga ku Jawa, Lampung aya di tulis Lampung, Baluk teh Cina berarti urang Cina geus baheula geus kadi geus nyerang berarti tah lamun geus nguasain eta nah Galunggung sekitar Galunggung luas teh sampai ke Majenak. Nah eta bakal menguasai Nusantara. Cek eta mah cek nasehat Dharma Siksa, Prabu Dharma Siksa ka anakna. Sunda teh meureun kerajaan Sunda lain orang Sunda. Pastina mah beda, kerajaan Sunda jeung orang Sunda beda. Sunda Galuh terus saya Galuh dibulak-balik kalau Sunda Galuh. Wallahu a'lam bishawab. Orang lanjutkeun deui ka carita Kislut eta harita gandeang maena lempang ka kota nean kahirupan pengalaman Pabeberang maena nyampe di hiji kota namina Saunggalah. Lain Saunggalah zaman baheula, ieu mah Saunggalah anyar. Anu aya dina dongeng ieu bae. Kitu tah nyampe lah di kota eta marena di kumawangna
di piwarang milari namina Bapak Sakri. Bapak Sakri pola eta Bapak Sakri. Bapak Sakri eta ieu tuh pokokna mah iya geus zaman aya kemajuan lah, zaman ka dieu zaman baheula sampai di kota milari namina Bapak Sakri, Abah Sakri. Nyatanya keunggal jelma tiapa namina Abah Sakri. Atuh bingung tuh manggih tungtung ayeuna ke selut calik di pinggir jalan manehna calik aduh ieu ka mana ieu milari Bapak Sakri ya kota segede gitu. Ieu luas aya Bapak Sakri loba ya kerja ngelok itu teh terojol aya aki-aki bari sasapu. Itu aya aki-aki sasapu cek sebut teh eta aki-aki teh keur sasapu manehna mah sigana mah tukang sasapu di kota. Bawa gembolan segala aya termos gini aya sangu lah aya buka segala macam. Laju kunci selode samperkeun eta aki-aki punten Mbah mangga aya naon jang punten ya abdi teh bade naros mugi Abah terang hiji nami anu namina Abah Sakri. Abah Sakri namina teh abdi teh milari nami jalmi anu namina Abah Sakri. Abah Sakri cek abdi lagi bade naon jang milari Abah Sakri. Kita abdi teh ti lembur lembur geger sunten oh di lembur di itu nya jauh atuh jang mau nabi teh di geger sunten abdi teh bade milari Abah Sakri di warang ku mamang abdi sejak kade bade milari gawe ku mamang abdi di warang ka Abah Sakri ger sare sementara milu nyuhan deh sementara sa dacan mendak pagawean. Aduh Abah Sakri mah loba jang ieu Abah Sakri Sukria sabab ya kota teh gede ayeuna di daerah mana RT mana RW mana blok naon di ayeuna mah di kota mah aya RT RW gitu. Ayeuna si Ujang cek mamangna eta Abah Sakri eta aya di RT mana di kampung naon desa naon di kecamatan ieu kecamatan Songgala RT naon abdi tapal. Aduh susah jang milari nu alamatna capuguh mah. Pak Rudi tadi saya berapa? Apa aja? 11 ya? Iya 11. Kira udah pulang.
Oh iya 11 yang bener nggak sih? Mil 2, 4, Aqua. 8. Nah udah, kopi kan udah jadi. Iya. Ya kan? Nah, ya. 8 ya? Iya 8. Aduh, Aduh. bener ya. Saya udah pulang tapi Hah? ada jaketnya. Oh, ada jaket. Wah, ini mau 15. 12 kan. Ya, kan. Aduh, mau balik mager. Sang rokok masih ada no rokok terbatan tadi. Soalnya Parkir udah balik. udah. Kunci nggak? Ini udah parkir besok. Nah ini air putih kan ya? Tahu. Nah, Nggak tahu saya. Ada saya tuh mah barusan. oh iya. Alhamdulillah,